Salam. Tepang deui sareng Abah nu disarengan ku Ujang. Yu urang ngalenyepan pananda alias pantun nasehat Sunda. Bade pananda naon, Bah? Urang ngaguar pananda meungpeung meungpeung Jang. Abah gaduh pantun meungpeung, yuk urang sami-sami lenyepan. Pananda kahiji, aya sora sadasora nasi babe. Meungpeung ora, ibadah ulah talobe. Bukankah masa muda itu saatnya poya-poya, sudah kolot kaya raya, kalau mati masuk surga, Bah? Salah Jang. Mangsa nu bakal datang teh gumantung mangsa ayeuna. Mun ayeuna poya-poya, tara daek usaha, tara ibadah, mustahil hirup senang, beunghar jeung asup sawarga. Oh kitu Bah? Nya Jang. Nu matak meungpeung ora tong sok nunda-nunda kana kahadean. Pangpangna ibadah, sabab geus kolot mah bakal loba nu karasa. Pananda kadua, dina beuheung aya coklat pacampur jeung gulali, meungpeung sehat. Salat tong diluli-luli. Pan sibuk banyak kerjaan Bah, tiasakan santuy sedikit mah. Hus, ulah kitu Jang. Sanajan sakumaha sibukna, meungpeung awak sehat tong sok ngaluli-luli salat. Sabab mun geus katarajang gering ripuh mah, ukur didodoho ku sakarat. Takut Bah, matakna tong sok ngaluli-luli salat Jang. Mohon siap Bah. Pananda katilu, dina beuheung aya kutu disingkirkeun make nyere. Meungpeung urang aya waktu, ibadah tong dimomore. Teu aya waktos Bah, margi Ujang mah sok sibuk ngurus medsos dina HP. Teu nanaon Jang sibuk muka medsos oge. Ngan sing inget kana kewajiban. Meungpeung aya waktu salse ibadah masih ngerancage, tong sok dimomore bari diengke-engke. Bisi awak kaburu bau jadi bangke. Mohon Bah, siaplah. Pananda kaopat, diiteung mamawa singkup jeung mang jali reka sawah. Meungpeung hirup, tong lali pancen ibadah. Horeamna manehna taku Bah, ibadah teh teu cara main HP. Alus we Jang. Alus kumaha ari Abah? Saurna meungpeung hirup, tong lali pancen ibadah. Yeuh Jang, nu disebut ibadah teh lain salat, puasa jeung zakat wae. Main atawa muka HP oge bisa jadi ladang ibadah. Asal nu dibukana hal-hal nu hade, kaya ning nasehat, tungtunan hirup, nu aya mangpaatna jeung sajabana. Oh kitu Bah, siaplah. Sakitu heula pananda danget ayeuna, mugia aya mangpaatna. Abah sareng Ujang pamit, hatur nuhun kabaraya nu tos like, komen, share, sareng follow. Wassalam.